Sampurasun para mitra, kali tambingahna tiasa tepang deui dina acara Paning Ismana di kanal YouTube EKB Bahasa Sunda. Serta acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu hayu urang neda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Nun Pangeran ulas asih dina denget ieu abdi bade ngalenyepan pangandika Gusti. Mugi abdi sadaya tiasa ngaregepkeun sareng nglarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Atur nuhun ya Pangeran, pada ieu disunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan diajar tina sajarah. Dumasal kitab Jabur pasal 105 ayat 1 dugi genep, dilajengkeun ayat ke-11 dugi 22 sareng ayat 45b. Sarengna nu janten pusat pangnyepan urang nyaeta ayatna nu kalima anu unggulna kieu. Sing aringet kana mujizat-mujizat mantena nu enggeus-enggeus. Para mitra, salianti matematika, mata pelajaran sajarah remen janten hal anu dipariwang ku sabagian murid di sekolah. Bisa wae ku sabab cara ngajar jeung nepikeun materina leuwih loba ngandelkeun hafalan tahun, kejadian, sarta tokoh-tokoh sejarah nepi ka karasa monoton tur matak bosen. Padahal ku diajar sajarah urang tiasa ngartos rupi-rupi kejadian dina mangsa katukang anu ngawangun kahirupan sosial jeung masyarakat dunia saperti ayeuna. Juru cutat Jabur tiasa tetep satia ka Allah, muji syukur ka mantena sarta ngawartakeun asmana ka bangsa-bangsa lantaran anjeunna diajar tina sajarah. Anjeunna ngartos kana sagala padamelan Allah dina mangsa katukang, lajeng ngajadikeun eta salaku pituduh pikeun hirup dina mangsa ayeuna jeung ku bakal datang. Ku kituna anjeunna henteu gampang ngeluh atau ngaragukeun pitulung Pangeran nalika nyanghareupan ka susah jeung tantangan hirup anu berat. Dina bagian ieu anjeunna diajar tina kahirupan Yusuf. Yusuf kantos janten abdi hiji bangsawan di Mesir lantaran dijual ku dulurna sorangan. Sanajan kitu ku jalan eta Pangeran ngagunakeun anjeunna pikeun nyiapkeun hiji bangsa anu gede. Naon anu katinggalina minangka kasangsaraan ku Allah dijantenkeun bagian tina rancanganna anu mulia. Kasusah jeung kasangsaraan tiasa wae datang iraha bae dina kahirupan urang. Nalika urang ngalamanana hate karasa sesek jeung berat. Nanging ulah nepi ka ukur museur kana penderitaan anu keur karendapan. Hayu urang diajar tina pangalaman katukang. Tinggal kumaha Gusti parantos sababaraha kali maparin pitulung ka hirup urang. Mantena sanggup ngarobah cimata janten kabungahan sarta sanggup ngarobah kasusah anu keur karendapan ayeuna janten sukacita dina mangsa nu bakal datang. Hayu urang naneda. Hatur nuhun Gusti kangge pangenyepan danget ieu. Abdi sadaya ngucap syukur kumari Gusti ngaraksa kahirupan abdi sadaya. Abdi sadaya diemutan dina pangalaman katukang ngaraos pisan panangan Gusti maparin pitulung ka abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti parda ieu disambat sareng disunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangenyepan dinten ieu pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Mari ku cara kitu para mitra tos rubiung ngamasukkeun Injil kaselamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.